سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Segera mubalik tunggal nyata kersana guru urang sadayana Syekh Syekhuna Mukarram kersana akan sesepuh pondok pesantren Riyadul Nusabakir waktu sareng sagarupi kehormatan disagakeun ka amatna. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal isra'a wal mi'raja ta'limun li ummati. Wa Allah ta'ala bi qawlihi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi akhirni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan muratibul Allah mengatur waktu pembawa acara anu disimpuling sangat-sangat dihormat serta para masyayikhil kiram, guru-guru disimpuling anu aya di luar lingkup desa Pasir Dalam, baik anu sepuhna kali anu anuna kirang langkung 17 TKM gitu. Dan 16 kali 8 gitu. Terserah termasuk guru-guru disimpuling para sepuhna kali anuna sangat-sangat dihormat. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kudu masa dihadiri alhamdulillah sadayana sugih ya teman-teman, kecuali anu kedatang sadayana sugih kecuali kedatang. Alhamdulillah, doa restu ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan urang sadayana diungkul dina ieu waktos
masing dijantenkeun tawis, dijantenkeun saksi, pernah riung ngumpulung reng-rengan para ulama pada khususna pada umumna mah jamaah sadayana muga-muga jadi saksi sasarna di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah doa restu ya Allah ya Rabbana ya para ulama sadayana diparanjangkeun yuswana, ditambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih loba duitna, tambih-tambih lamun boga hutang sing buru-buru kabayar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nalika warapat sami husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala Desa milah jajaranana anu simkuring rada bingung rek nyarita nya kumaha make bingung rek nyarita ari Bapak Kepala Desa nya ngomna sim abdi ari jadi simkuring tara biasa gitu manawe bingung jadi nyarita teh ari pimpinan yang ngomna teh sim abdi kita upami Bapak Kepala Desa ya upami sim abdi nyangong ya simkuring mau sawios-wios rada bingung terus terang nah dari talaan ditalutik musim kuring malihanan kesana alam karom tukang dengan Sukati Noel dan bakal ada sosok si abdi wae itu ternyata kawis tawadu ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan pengalangan katawaduan anak ayeuna diangkat ke derajat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka hapunten bae jadi sasamem jadi kagok dari ringan jadi kagok simkuring gitu nya nyagem simkuring kapaireun kesana Bapak Kepala Desa apunten gitu nya pada khususnya dan geuskeunah gitu malahan dari teh rada ngagepet ku al-mukarram guru urang sadaya waktu ijab yang termasuk kesana Bapak Kepala Desa nyebatkeun tamu undangan ya kapan nyari simkuring urang mana aja gitu nya dah urang pasti urang lem gitu. Oke nyebatkeun tamu undangan begitu mah ongkosna sarua jeung di Bandung berempuh. Aduh bener tuh Bapak Kades. Aku Pak. Oh Bapak. Lain beureuh jeung lain gitu. Euy, da aya ngaji mah tukang ngaji unggul ieu mah kumaha bingung. Gitu. Bingung tukang ngaji unggul gitu nya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana. Punten kapayuna ketika sebatin tamu undangan gitu. Biasa we biasa daya nage tamu undangan beres sadaya nawinya alhamdulillah dipimpin ku kerjana Bapak Kepala Desa hadiran urang sadayana dina raya tasyakur kali tadi ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan tasyakur urang sadayana nu dipimpin ku kersana Bapak Kepala Desa masing kenging barokah kenging ganjaran taat, kenging syafaat, oke biasa ngalap contoh barokahna tapi urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, eta lajeng ieu bahasana hoyong naros ieu kasadayana. Ieu teh anu rojapan teh Bapak Kepala Desa sareng sakapna atau urang sadayana? Alhamdulillah. Bentar. Seandainya maksud urang sadayana ya simkuring mah ukur ngahadiran tegaduh rumasa ngiring ya ngiring dengan aku gitu ya tapi insya Allah mudah-mudahan sih aku maksudnya ari nyangemkeun mulu dan rojapan urang sadayana ngiring iuran teh. Hah? Maksudnya urang mah ngamakmun kamantunanana nyarioskeun muludan abdi ngiringan mauludan ngiring iuran. Teu cenah ada sih gitu punten. Lain punten. Hoyong ngiring iuran hoyong. Alhamdulillah para ibu, para bapak, para masyayikh kiram hoyong ngiring iuran. Mudah-mudahan dijawab Allah Ta'ala. Aina ada naros
wartosna kapungkur atau nabi di desa Pasir Dalem, para masaihil kiram, para guru ngaji, para guru dinia, para ustadz yang termasuk yang pengintennya ustadz sadayana sok nampi insentif jujur tara cenah talamun tara kumaha urang sangakeun we atuh ka Pakades cina ka jalan jeung muludan lamun aya kira-kira satuju mah nyarios udah terus ikrar teh Pakades pami aya mungkin aya teh aya dari simkuring mah satu nyuhun sirahmu gitu itu pernah nanti tengok ya mah ya bener tahuran nggak ada gitu ya lamun jawa kawasan sok sabaraha juta itu kalau pernah nanti nah jemping gini berarti aya urang ikrarkeun lamun nama urang aya nya punten lamun nama aya yang kata terang kalau rasa pamita mah aya urang sangkakeun ka Bapak Kepala Desa miwah jajaranana kanggo ngarumati anggaran PHBI anu biasa sataun 4 kali. Terus, pinter-pinter 1 juta ya? Janji, cacung. Cacung, nah betul. Itu kalau kita makan pesan ada rezeki, begitu gitu. Yang betul dia sari jemput nyumbang. Hiji, pangitan dasar kaya teh di dia teh dengan naon? Silaturahmi terusnya sok aya nomor kedua peringatan hari besar Islam 10 Muharram atau 1 Muharram katilu paminten THBI teh mauludan nomor kaopat rojaban upami eta meliodikeun kopi teu ari kopi teh rokok jeung kopi bentar. Tahu kami nama kalau resan upami ayah gitu kami ayah dan apa sih terima. Eta teh digunakan kanggo kainnya laraosan laraancan dan kita ibunan ke akekah mah geuning can wae geuning teh. Ya urang-urang deh gitunya. Betul. Dari di Parungkuan teh mah minimal di rumah sok aya itu sare KM ari ya sare 1 nama 12 ya teh. Kan kelas kedah. Dah hari kedah lamun namina mauludan sare dan sare. Mau dia maksud simpuring panganyarios kitu nya. Anu maksud malam mandar di desa urang kanggo siar agama langkung meningkat gitu nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ladang tina siar sugan piraku ari aya ciri-ciri teuing mah. Oh eta mah Cianjur kota santri gitu ya. Cianjur kota santri ari teh dibuktikeun mah kota santri gitu. Terus gitu nya eta punten. Ta Pasir Dalem agamis sebenarnya tiap agamanya insyaallah kusababna ati sadayana panten insyaallah bakal aya dina kalancaran. Kali 2 lajeng nomor katiluna tadi teh kakuping guru urang sadaya dan geus kitu di mana-mana ketua teu aya dipayun wakil ketuanya. Takalesan Allah ya tampang resah guru urang sadayana Kang Haji Atang bin kersana Bapak Kiai Haji Ridwan kauninga kusadayana murid karomatullah al-maghfurlah wa qarallahu minhu wa wasaqahu wa huwa nawarakum wa ja'ala jannatan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Otomatis di mana-mana itu teu aya nya daek teu daek paminten kedah wakilna terusnya daya tamu cacung di belau dia
tak orang doakeun ku urang sadayana nya. Mudah-mudahan mantenanana janten pimpinan ketua MUI di Desa Pasetalan tersana Kiai Haji Rusman, mudah-mudahan mantenanana masih daek teraek nanti mah eta ya manahan ku urang sadayana. Adapun kutanya palihanan ditantang we kusim kuring lain bisa disimpungeun gitu. Ieu maksud teh bisi aya masalah anu sulit mah urang musyawarah we jeung sim kuring man pas datang sim kuring lagi indit gitu. Begitu. Dan mudah-mudahan nanti ada hari di kosong teh mah pidato nantinya gitu taya nya pakai aya di desa aya poskoan hiji rompang namanya. Dan itu restu di urang sadaya mudah-mudahan mancanana dipanjangkeun yuswana kami barokah ilmuna sarta ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan janten sabab heulanan kamu mantenanana tambih-tambih nambih-nambih betori badahna gitu nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin umurna kamu urang sadayana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat teraskeun ngaji tong ieu teh. Teraskeun gitu. Pilih jadi itu pilih. Teraskeun uihnya uih gitu. Tapunten. Ieu saalit heulaanan kanggo dijisim kuring sok sanaos bari sering diuningakeun sabab teu saeutik geus pada apal sarerea lajeng deui teu saeutik anu ngalalaworakeun kana eta pagawean. Contoh seperti hasil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh dina waktos Isra heulaanan anu kapendak kumantenna teh ieu. Hiji nu kapendak kumantenna teh aya jelema ngadaangan daging atah. Kinten-kinten daging atah. Tah, lamun daging atah geus beuki kumaha mun satena meureunnya. Ieu mah nu didaharan teh daging atah. Kowe ditaroskeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka malaikat Jibril ari eta teh jelema kumaha bet ngadaangan daging atah. Sedengkeun ari kami mah ujeng-ujeng ngadaanna kakarek deukeut oge geus teu kuat bauna anjir gitu. Kumaha warna malaikat Jibril ieu teh Nabi Muhammad hiji gambaran jelema ya hiji gambaran jelema anu migawena batur diaku ku manehnana. Jadi sok ngaku pagawean batur kira-kira di urang aya mah. Hah? Mana jalannya? Bener. Teh jami anu kitu teh hampura kita di poe kiamat teh sabab kapendak ku baginda Rasulullah sallallahu ngadaanan daging atah ada cirian we gelem ngorong 3 jam kasih eta gitu hampura teu naon-naon manehna nama ngaku we meunang uing eta teh kapunten teh ieu teh panyakit di urang contoh seperti ieu paminta mah aya bahasa kieu nya lamun teh mah urang karesan di hiji lingkungan heulaanan ngabangun madrasah we ngabangun madrasah tong gede teuing leuleutikkan we kira-kira saet modalna teh aya 5 triliun mah meureun. Oh meunang saha eta teh lamun eueuh uing mah moal kitu sok aya kitu sok aya. Memang sok sanajan baliknya eta pagawean lamun teu aya anjeunna moal wujud hampura jumlah pagawean ganjaran teh hancur. Sabab la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Mihake aranjeun kabeh urang ngabatalkeun ganjaran sedekah. Ari sedekah teh mangrupakeun pagawean, ari sedekah teh termasuk jasa. Kali-kali geus kitu mudah-mudahan kembali wujud hampura hancur. Kita urang aya moal
mah ada yang geus ngarti gitu. Sok sanajan bari bener-bener keningan anjeunna. Nah itu ngajinya juga ujuk kali anteu tah tadi make soni. Bener, ampura insyaallah. Ji kakak urang jadi tanya lah. Jika kieu teh sok aya eta teh nya, urang ada. Nah, ari beres adan teh kukuru terus nah ayo barudak nu adan. Ngan dewek teh ayo. Nah, kita saya. Atuh nama ke kukuru terus segala dari adan teh dibayar. Ya. Nah, bener. Kita penyakit kamu orang sadayana pilih jangan kalau saniki pagawean alus syarat. Nah, ampura ulah dituntunan begitu. Anu sapalina masuk ieu dengan punten Bapak Adesnya. Lamun ka jalan gorol nabi secara umum. Nah, ari jumlah anggota aya 30 upama teh mah aya 60 saha RT-an. Penting nama soal kesana Bapak RT teh sadayana anu aya ulang lingkup di ieu KRT-an simkuring wayahna kudu hadir kabeh boro ka jalan. Ari pas teh nu sumping teh ala kadar 35. Pas kajak atos dongkap deui dinten kadua teh anggar 35. Pas poe katilu anggar 35 teh 3 mingguan minggunya. Yang kemarin lagi sebatin 3 mingguan joleta meninggalan joleta teu nambih tayu bener tayakan lamun dina pagamelan kitu. Nah ieu teh nu kajalan teh ngan uwing we geus 3 poe teh berturut-turut eueuh anu nurutan cing kahayang jelema teh kahayang teh getol ciga uwing upama teh macet eta jalmi berarti eta teh pagawean mah insyaallah beres gara-gara eta jalmi. Alhamdulillah ngan hanya kal ganjaran tah aya moal aya gitu. Wah lumayan jalan macaan pamintanya ngan ganjaran kanu anjeunna lapur tadina mingguan kitu geuningan dari Pak Ustaz mah tara gegeurna. Paminta mah nu mingguan teh ada 20 urang. Timing tingawitan minggu ka hiji dugi ka minggu ka dua dugi ka minggu ka tilu anggar we 20 urang eta jual eta. Ngan pas nyaritakeun pas kacarekan anu aya di anu baragajuna berarti datang. Terusnya Ustaz ngamuk kawasan anu walhar we nu aya anu aya na kacarekan. Kena timbul weh, cowok cek ngomongin deh. Kata kuin matara hasil kacarekan. Nah, ini bener. Ibalah ngaji ngomong gitu. Jadi tak berdiri. Penyakit kamu ibadah di urang. Kita sampai serius di lingkungan. Ieu masuk hawatos. Jalmi anu ngiring ngabangun masjid, ngabangun madrasah, ngabangun jalan, kabeneran eta lambena teu eureun-eureun. Lamun eueuh dewe ka moal wujud, lamun eueuh dewe ka moal wujud hampura eta teh punten-puntennya. Sok sanaos bali terus eta jalan 5 km punya lira. Di bibit tinggal beureuman ketika mangapales kusorangan atau kudu caritakeun gitu. Tah mah alhamdulillah kaitanana sareng kersana Bapak Kepala Desa dina ngalaksanakeun rajaban muludan teh urang sasarengan nyata ditaros aku anggapan sarari akhirnya kumaha aku anggat kieu saur Bapak teh ieu rajaban Bapak Kepala Desa sareng rajaban umum baroran Bapak buat rajaban umum desa hari pas ditaroskeun ngiring nyumang teu. Udah. Nah alhamdulillah hasil kunaonana ku hadirna geus alhamdulillah. Sarumping kana ieu tempat sami urang sasarengan tadim kana Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamampung ka kesana Bapak Kepala Desa sok sanajan bari urang ala-adan aku-akuan yang ngiringan muga-muga we sasarengan sareng mantenanana
kenging sakaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apunten ieu nyangan simkuring nya kasar udah kumaha ini angker biasa nyi ngomsim abdi teh Pak Kades punten we punten sanes ieu da tos biasa gitu. Da upami Bapak Kades mah palinten tos tuman sim abdi jadi nyebat sim kuring teh juga kagok juga nantinya. Sapoka sim abdi nyebat sim kuring nyebat sim abdi rada kagok. Sami sareng kakangan tukang karet. Gitu punten. Ieu teh sanes sopan. Dan gitu bae punten makna nya. Punten. Para bapak sadayana hiji eta. Lajeng nomor kadua anu kapendak ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh aya hiji jelema awewe sarombongan anu dihareupeun daging asap bari sungit pasakanana istimewa teuing padang teuing pasakan pasir dalem eta mah lan istimewa sungitna kamina barang sabelah deui tah ari nu dihareupan teh daging asap bari seungit di tukangan daging atah bari bau tuluy pinuh ku bilatun tah nah ari bisa hareupan daging asap ari nyem kana daging atah anu aya tukangeun kinten-kinten lamun diurang ieu dipayuneun daging renang atanapi distrik nya tah payunan bari seungit kabina-bina pasakanana istimewa ari tukangeun daging buruk pinuh ku bilatun nu deukeut teh bakal oke. Nah ari tak ngadahar kana daging tukangeun bari buruk tur bau. Katingali ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naroskeun ka malaikat Jibril tos pada uning aya sadayana. Jibril ari eta teh gambaran jelema kumaha. Walaran malaikat Jibril Nabi Muhammad eta teh jalmi kabeneran boga pamajikan anu halal ari hees jeung rana ari rana boga salah kitu pamajikan boga kulawarga boga disanghareupan bari halal nah ari hees ka jeung rana eta teh kira teh di poe kiamat teh bakal ngadaangan gak bisa hareupan daging asap tapi pastap nama karena daging buruk bari bau kinten-kinten di urang aya nu kitu mah hah aya deui wae itu kira deui kan aya insyaallah moal rek awewe rek lalaki eta kitu beneran jadi punten maneh bade soraya hiji waktu manya ari kasalaki kurang patinyang hareup ari rek ningali lalaki batur tah lalaki batur tinggal dipeleng kunaon inungna eta teh pada eta teh lalaki batur bisi baraya tah punten hiji ieu punten ibu aya ibu aya bapak mah aya tinggali dari Barayun dan hadisna ya bisi disangka ditetep ku salaki atawa ibu netep ka salaki bisi teu disangka ganjaran naon mangda diuniangkeun kaluar tina pondok teh lain anu aya kaitanana tadi boga pamajikan anu halal atawa boga salaki anu halal ari hees di malaki batur gitu tak jadi gambarkeun tah lamun teh mah lalaki netep ningali ka pamajikanana idza nadara rajulu ilam raatihi wa nadara ilaiha wa ahoda dia dikafiha tasaqatat dunubuhuma min khilali asabiihima. Lumayan dia, lumayan dari dosa ayo tobat arah. Di mana-mana rek awewe lalaki ningali ka pamajikanana. Ji, awak catat. Di mana-mana ningali lalaki ka pamajikanana. Bisi bisa tahu umum. Di mana-mana ningali lalaki ka awewe batu lain dia. Di mana-mana ningali lalaki ka pamajikanana
tuluy wana dorot ilaihi rek teh balik neuteub eta awewe ka salakina geus kitu teh geus ditetep teh pahareup-hareup lain patongeng-tongeng tah papayun-payun lalakina ningali ka istrina bari deudeuh dunya istrina ningali ka carogena bunga ditetep ku caroge tuluy wa ahoda di kapiha tewak weh ku eta lalaki teh panangan eta istri teh pamajikanana itu suka ieu ridho ditewak kudu jadi salaki tasa kotot dunuhuma min khilali asobihima maka muruluk dosana tina sela-sela ramok duanana alhamdulillah ada cek sing nginan nih HP itu bener gitu eta teh Pak Kades lumayan teh dosa ayo urang tobat teh biasa sing nginan ngene waktu dengan pamajikan kayaknya hiji Bapak usah tara alhamdulillah dari kanya Gusti Allah ieu mah tobat tuh bisa dosa hayo-hayohan atau nutup pamajikan begini waktu ngeuna kayaknya lumayan dulu dosana ieu teh lain kita punya Rasul lain jijilna beda jijil kita dongeng aya jeung dongeng ieu nya aya hiji raja rajin kabukina teh gedang ngata penguasa eta mah dongeng jijilna dah gitu alhamdulillah kamu urang sadayananya kamu kaperyogian ya jika tempat penting ya nah make kitu bener kieu sabab teu saeutik jalma awewe atawa lalaki aya kahayang hayang nama lain hayang naon pamajikanana hayang boga kongkorong sagede kolotok sapi lalakina teu kabedageun ditetep teh ku salakina kieu tetep we dewanieu ari nyabak maka hayang kolotok teh kakarek neuteub ari neuteub teh kalakah lain dibalik neuteub kalakah kieu bahasana teh naon pasian leueuh ka aing aing hayang kolotok gitu itu bahasa teh kalakah nyarekan tah mata dilut we Rasul nguningatkeun diteuteup ku salaki tuluy ibu balik teuteub ditewak ku salaki tuluy ibu cicing lumayan nguruluk dosa teh tina sela-sela ramon mata kanjeng Rasul diuningatkeun teh bisi aya awewe nu kitu patut panginten kitu itu ampura ieu nya ampura tah eta kanggo urang sadaya mah jika porno itu lalu gitu-gitu wae mungkin teh saeutik gara-gara diteuteub atawa ditewak ku salakina gara-gara talak terus namanya awewe bageus diserahkeun ku salakina secara moal aya lalaki daek teuteub ka pamajikanana bari newak leungeunna make hayang awewe diserahkeun sagala moal jarang eta kieu punten demi kaislahan agama hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kama salajengna beres tidinya peryogi urang sadayana teh siling tulungan kumaha maksud siling tulungan ya punten Pak pilih lepat paham guru urang sadaya di mana wae ngajak salat ka urang ka rakyat teh sanes rakyat kata tanggina anu beda mantunanana janten ustad di lingkungan tuluy ngajak ka para bapak ngajak salat berjamaah punten ari ganjaran berjamaah kamu ustad kamu bapak kamu bapak ngajak ngemutan umpama ngemutan zakat ari ganjaran zakat kamu Pak Ustad kamu bapak tuluy surga anu saha pinter udah malu Allah seperti itu ya cadangan saha cadangan jelema anu nurut ka Ustad nurut ka Ustad sareng Pak Ustad kieu nya guru urang sadaya teh para bapak sadayana hapunten sakedap deui waktos ayeuna jam 12 kirang 10 menit sumangga geura tatang-tatang sakedap deui waktos zuhur geura aruy anu di Serang anu di Pasir anu di Kebon mangga geura kajaramban sakedap deui waktos zuhur 10 menit deui tah eta ngemutan naon maksudna nyaah ka para bapak bisi teh kaburu berjamaah antara itu di abdi mah apa diwakilan ku adan
Lamun pertama kalesan ka suping suami adan, bapak sepura biru tara suping ka masjid. Hah? Tara deui wae. Bingung tuh aku yuk. Tuh tara. Terus deui pas naon kompol atawa diumumkeun, ayeuna teh upami teh mah wengi robo anu biasa rutin urang sadaya ngalaksanakeun mingguan, kumaha bisa kitu sumangga sarumping sadayana urang sami-sami ngalaksanakeun mingguan, sok sumping tak sadayana tara. Tara deui wae. Lamun teh mah karesan munakkeun teuing sareng sangu nu bodas, pake beureum kuda sambal tarasi diajak dahar. Bade mah tara tara. Tara deui wae. Nah kaoresan ngong we kasadayana jamaah kaoresan ieu bade ngabagikeun daging kurban. Tah, kirang langkung sakilo sewang, pinter-pinter rahul moal. Baru, tapi kan ditipu Pak Kades miludak ajak ka jalan ke daek sama Pak Kades ieu bahasana teh ayeuna karosan aya bantosan sosial. Engal-engal kada ieu diumumkeun jika da teh gabreng ka desa. Dari aya ban tuan. Aya teh jamin punten. Ieu kamu urang sadayana mata emutkeun, kamu urang sadaya sumangga urang sasarengan introspeksi diri, malah mandah urang sadayana tiasa ngalaksanakeun sasarengan tigawi. Bapak kepala desa miwah jajaranana, para ulama miwah jajaranana, teras dari para asatidz wal asatidzah oge para putra urang sadayana sasarengan siring emutan malah mandat sasarengan dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kama salajengna. Nah, aya deui pependakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya jalmi ieu mah aneh. Kumaha anehna teh? Ngagoler dina tembok tap kana batu bata tinggalkeun kana sirah kusorangan muncrat sirahna geuleuweuh harita keneh. Geus geuleuweuh liput deui tap deui kana eta bata gejret deui ditinggalkeun kana sirahna geuleuweuh deui pan kapendak ku baginda Rasulullah sallallahu nyangem Kanjeng Rasul naroskeun ka malaikat Jibril ari eta teh jelema kumaha teu pati hitam geus puguh nyeri perci saperti ieu beulnya jelema kita jong coplok ditajongkeun deui tuluy coplok tajongkeun deui beuleuh kitu. Tah ieu ge kitu jebret ditinggal sirahna muncrat polona ngajerit maratan langit liput deui harita keneh tak deui kana batu dijeret deui ditinggal ku sorangan. Ya Kanjeng Rasul ge kaget ari ieu teh Jibril gambaran naon? Ieu teh contoh umat Anjeun Nabi Muhammad. Urang mana? Urang desa Pasir Dalem. Ari desa Pasir Dalem mah sarerean. Urang desa Pasir Dalem. Naon pagaweanana? Alladzina tatasaqalu rusuhum anis sholatil maktubah. Nyaeta jelema anu berat sirahna tina rek ngalaksanakeun salat fardu, lain tara salat tapi berat rek ngalaksanakeun salat fardu berat tah saking berat oge. Tah, ieu lamun ningali rasa berat mah ningali asalna berat hese percis saperti anu mudah-mudahnya mah ulah kalebetkeun kana kategori eta. Seperti ibu jam waktu tos jam 8 caro ke urang wangsul di masjid ari ibu kagok kanca nonton sinetron film naon geuningan daheun gitu balik bapakna caro kena mamahna tos natepan teu acan ke heula anan kagok sakedap deui hanca deuh. Eta teh lamun ningali kana rasa berat rek ngalaksanakeun salat teh berarti asup teh nya. Tapi mudah-mudahan balebet alladzina tatasaqalu rusum anis sholatil maktubah teh muga-muga ulah kalebetkeun kana berat sama sakali asup teh kalau kieu jelema anu tara salat bantu ninggalkeun salat eta gambaranna. Jadi lamun jamaah aya jamaah kalesan teu salat tah barang kita sholat itu teh nepi ka maot teu kapodoan
hampura lamun teu aya ridho jeung pangampura Gusti Allah eta jelema cilaka bakal kitu teh anu kapendak ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya kinten-kinten di urang anu wantun tara salat. Aya aya nu leungit. Aya saya jujur nyanjur. Model mana? Iya masuk ayat dengannya di emut musim kuring da pangna diwajibkeun sholat teh kudu mah eta dibere akal ku Allah Ta'ala da teu wajib sholat teh jelema nu leungit akal tapi sabab itu dibere akal wajib jelema kudu sholat da mending masa jam bari gede teu disalanake moal emot geureum-geureum secara munding asup alam munding asup ke masjid atau wadoma asup ke masjid kudu berakal jelema di masjid sok digiringkeun tara digiringkeun dan kumaha mun teh aya jalmi kalesan teu salat digantung katingali ku jalmi anu berakal di masjid sok digiringkeun tara kunaon ari doma asup ka masjid digiringkeun cenah kaluar ari jelema nu teu deukeut asup ka masjid tara digiringkeun pagoy eta licik tah. Kudu nama digiringkeun ku sadarea, kudu berakal. Da itu jalmi kada kalesan gaduh akal. Sebab kieu lamun aya doma aya masuk ka masjid sok langsung di rumah cenah hijil. Ayeuna lamun jelema jalmi kalesan asup ka masjid kudu nama digiringkeun teh. Ku sadarea. Nantara nya. Tara udah kesari ya saking kewajiban sholat elah kaki Pak di mana-mana di lingkungan orang sering para ulama geningannya muningankeun aya jalmi anu teu sholat saurang tah saurang kali-kali diantep ku sadayana teh diemutan geun bae lah dapatur rasa urah-urahan we cek urang teh punten teh cukup kitu kedah diajak kurang kalesan ari asal nama man wa amin kumun karon bali wa yubiyadi teh asal nama karengrengan umaro resnya ieu teh kalau saresna kedah nama ka kersana Kang Haji Royani tah Kang Royani aya teh Kang Royani aya Kang Royani ya Polres ya Polresnya ayah jami kalesan waktu maghrib ke sholat jelas ya tidak muslim sarua buka akal lain doma katingali anjeunna geus kaluar ti masjid masih kene anggap cicing di eta gardu ke sholat hampura busur kana jieur rayani nah make kitu sabab ari kawajiban man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi teh nyata bagian umah nanti ngomong lagi rayanya di rumah kita. Ambulan aja babaturan kan baik lah. Apa dipicung lagi gendur naon. Apa lila di tuh dan dipicung lila aja nanti. Riwayatnya di jalan peta simpuli. Aja lila. Nah, nyampe lah nurutan. Ji. Nah, sabab lamun diantep asal mah gitunya payu-payu rupiah teh nyata ka umar. Terus deui teu mampu pula ku panangan mah sapertos jaga kewajiban teh sanes ka Bapak Ustad, tapi kena ka wa umaro Bapak RT termasuk umaro. Anjung teh ulasan Pak RT ngamiluan. Batu teu salat RT ngiringan. Bapak Poldes kami nah itu termasuk umaro. Nah, jangan saya jadi nak kayak itu. Teu mampu abdi mah panangan mah sanes umaro. Sanes Bapak Poldes. Nah, pabilisan. Ya, tulisan tahu pemilisan mah ya ka bagian para kiai. Janten ari para kiai mah katingali jami imah secara umum bae imah secara pribadi. Katingali aya jami teu daekeun salat, tara daekeun puasa, tara daekeun zakat, cekap nah dina sareker atawa cekap dina waktos mingonan. Sawios teu kerasa urang saurang. Pabilisani, nah namun katingali mah jami teu leres kalesan.
Nah, mampu kata seorang ustaz, seorang kiai, wayahna kudu tulisan harita keneh dicarioskeun. Nah, lamun da mah teu mampu masih keneh teu mampu tulisan oge. Kakarek katilu nama papi kolbi ku hate. Nah, ku hate mah pangrendah-rendahna keimanan. Gitu, wadzalika atabul iman. Wios ku hate we, kalau misalnya teh aya jalmi kabeh kabeneran rakyat urang teh 70 ngan kabeh kaleuceut kabeh bisuna sadekaem teh diajak jumaah kah ngalelewean hanger we teu ras teh diajak berjamaah ieu mah jumaah we nu saminggu sakali ngan lebaran bubuhan datang anak-anak di kota mare baju betul di darek daratan eta mah takal resep teh ngawaro kumaha lamun kitu Gusti dari Amerika balik jadi ustaz gitu ya. Upami tapi alhamdulillah di aya nama teu aya sadayana ge tos ngarempet, sadayana tos insaf, sadayana tos sami-sami awih ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon elatna sabab geus benten di zamanna aya nama tos aman di alam dunia teh. Da ari aman teh punten sanes sepi palingna kuna bangsatna. Nah, lain gitu ngumpul. Hari jalma teh salat mah teh aman. Sok mangga teh. Jalma teh iman, keamanan deh. Moal asup iman, malaikat aman jalma anu teh iman secara malaikat iman jalma anu teu aman. Maka insyaallah lamun teh mah jalmi sepi hayang sepi ku palingna tuna ku bangsatna sumangga abrengkeun sadayana sasarangan ramekeun masjid Allah anu malah mandar kaituna innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir anu bakal ngaramekeun ka masjid Allah teh hiji jelema anu nyimankeun ka Allah nama nabilah wal yaumil akhir dina poe akhirnya poe kiamat dan iman ka Allah jeung iman karena poe kiamat mah moal daekeun sumping ka masjid. Da urang mah sadaya we percanten urang atos we nya kalau meeting 1:12 terus kafe ieu mah. Da bingung atuh mabatahan ulama unggul ieu mah. Gitu nya. Ulama unggul terus deui para kiai unggul manawi mungkin mah kanggo kapayuna punten nya. Sepakat teh upami rojaban muludan digilir kembali. Alhamdulillah. Nah bade dua sewan, bade tilu sugan, bade nyalira mangga dikawi pembukaan kita ijab pun nyalira mangga. Nah semangat saudara semangat. Udah sanes alim ya punten. Nah kita para masail kirong teh panseukeun guru-guru urang sadayana kasepuhan ahli dakwah unggul taurang firman punten ya punten. Menawi sepakat sareng kesana Bapak Kepala Desa sareng reng-renganana orang sakoge sareng jamaah sadayana atuh sugan nyanak mubalik tilu nyata dua saraja bisa mulut deh dan punten anu pas kahidran ulah kabur ke tadi doa yang nantinya malah mandas ada sasaran sadayana urang nyiarkeun siar agama anu aya di desa Pasir dalam amin ya Allah ya rabbal alamin. Keun we pimpinanna mah ketua MUI kasina eta norma anu ngajugulanna mah itu apunten anu kasun ya Allah ya rabbana apunten ya para bapak sadaya para masyayikh kira para ibu sasamun misi abdi sotral ka sadayana tapi sanes sama sanes naon-naon ieu mah ubah suluh mudah-mudahan sukses bari misalkan heureuy aya manfaatna atunya kitu deui barokahna ya Allah ya rabbana mudah-mudahan desa urang sadayana rakyat urang sadayananya termasuk dipimpin bersama Bapak Kepala Desa Biwa jajaranana urang sadaya sareng-sarengna aya dina kabarokahan aya dina rahmat ridhona Allah taala. Sakitu anu kasangkakeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.